Buah ke nya. Sep gerak gugah atuh teu subuh ieu teh gerak salat. Ngantuk kedap 5 menit deui ah. Yeh 5 menit deui weh. Ingat nya rezeki teh lain dikirim lewat kasur. Nya mah ieu balik gugah, cuman ieu mah kata sama si Nepa kena bantal. Ya kuduna maneh teh tina bantal pindah kana sajadah, lain tina bantal pindah deui ka bantal. Amu kasih mesin hat keneh, engken mati tegang ke tukang rukyah. Ayo anu beres dapur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi absennya baru datang. Ini Adil, Siti, Adil Pan, Ujang. Adil. Nah, ayeuna urang bahas tentang pentingna salat subuh. Nah, salat pentingna salat subuh. Kadang susah juga ustazah orang oge soalnya lek batal habis sih punya tugas tapi kasurna ada apa kerjasama Coba lamun bebarengan bisa sering inget kendak. Ya asal mangga sama kabogoh yang mana ya saya juga. Ya ingat ya kudu bisa ngayakeun diri salaman lain ngayakeun di kasur. nyata satu orang cobaan sholat berjamaah sore ieu amun bisa lanjut amun teu bisa we kapelukan kasur. Sip, ayeuna asa beda pisannya nyangka bisa robah kitu. Bisa jadi, tapi orang oge kudu diajar kitu, ulah nonton betul robah Laras, ayo ulah robah saetis mimiti ti disiplin heula. Dealnya, ulangan kuat rebahan tapi kuat niat. Sep, apa tadi cik Sirini mana ketinggalan aja geus berubah. Wah, keunya alhamdulillah. Nya anu entos mah entos we nama anak yang berubah alim jadi ahli sare wae. Nah, entos sare pada kitu mah ku ana bantuan tapi kan bisa jadi ahli masjid, lain ahli sare. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah mulai dari ke masjid. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah Ustaz, damang. Ustaz, ayeuna mah abi hoyong belajar getol salat, alim disebut ahli sare wae. Nuhun Mang Gajang. Ieu nya pahala salat mah leuwih sae sareng agung tibatan kasur hoyong terang mah. Siap Ustaz. Nya sok atuh ayeuna mah kumagi kedap deui asar, ayeuna siap-siap kangge salat berjamaah.
Sep, ayo orang wih. Ayo. Ayo, coba. Ayo. Aduh, capek Sep, tadi cek ujang mana lah ke masjid. Leres mah, iya oge karek oge ke masjid. Ya cahina Sep. Nuhun teh. Sing diteruskan ulah sare wae. Siap teh. Alhamdulillah atuh mama meuni bunga pisan ai kitu mah. Awas we anu kasih manggihan maneh di samuna adan. Kumaha simpen gak di gudang? Siap mah. Sep, ayeuna kumaha rasana sanggeus rajin ka masjid? Bila pisan jang hate ge karasa leuwih tenang. Kasur ge sejageus teu nahan-nahan deui. Terus alus tuh Sep, teruskeun. Yang penting ayeuna mah yang jamaah kasut deui, tapi jamaah masjid. Bener, ayeuna mah si Asep geus tobat sare. Amun kasur nelpon deui, kuring bakal ngomong. Punten, ayeuna mah kuring terus pindah ke sejadah, lain pindah ke bantal deui. Alus tuh Sep, lanjutkeun. Tapi inget, hijrah atau pindah teh lain ngan saukur pindah tempat tumpul, tapi pindah hati oge. Asep kudu betah di masjid, kudu betah deket sareng Gusti Allah. Heeh, kudu konsisten. Ulah ngan ukur ayeuna, tapi kudu salawasna. Insyaallah jang, ayeuna mah amun aya azan, hati langsung yang datang. Masuk maghrib istirahat panjang. Bagus gitunya. Ingat, sukumaha leutik aman urang, namun dilakukan tulus jeung terus-terusan, pasti aya ganjaranna. Sabab Gusti Allah ningali hatena lain ningali ukuranna. Wah, iya dua pejuang masjid ya rajin ya. Terus Tan, ayeuna mah si Asep moal bisa dipanggil ahli sare deui. Terus Tan, ayeuna mah kuring kena jabatan jadi ahli masjid. Alhamdulillah saya atau itu mah yang penting kudu dijaga semangatna, kudu tetap di jalan anu bener. Sabab robah teh lain perkara anu gampang. Marani pala eureun. Siap Tan, ayeuna mah lamun kadang nu ajan, hati langsung semangat, daya kata rasa males deui. Pokona mah lamun si Asep molor wae deui, kuring pasti banjur ku cai sabaskop. Saya atuh berudak, tapi ingatnya robah teh moal pernah telat sareng bakal hampang moal beuran nalika dimimitian kuliah anu alus. Teu nuhun Tan, ayeuna mah sing kuring asa ngarasa hampang, siga beban nu mesti lepaskeun, insyaallah rek kita istiqomah. Nya ayeuna mah margi kedap di asar. Ayolah orang salat jamaah sasarengan. Ayeuna mah tutup bae ku dalam sasarengan. Alhamdulillah. Kieu dong kode kan. Siap teh. Pokona mah lamun si Ijam, si Ijam. Hati lu. Pokona mah ayeuna mah Aja kan gitu mana?
Pan mana sana nyerah deh. Gila. No. A.